Dinten simkuring ngasa ukur nunggu sarang nunggu rerencangan anu anjeunna keur berjuang tina perjuangan mencari rezeki. Namun simkuring ngasa ukur di bumi wae teu aya kagiatan sabari nungguan harapan cita-citakeun ku simkuring nyaeta kumpul ngariung sareng rerencangan sareng rekan-rekan abdi. Tiap hari simkuring ngasa ukur ngalamun wae. Kegiatan kuring ngasa ukur ngabako wae da teu aya kegiatan deui atuh sabari ulang-ulang. Ngahulang nya kitu teh ngabahot ngarokok deui jeung kitu deui we unggal dinten teh. Pas nuju ngahulang simkuring aya na telepon ti rencangan. Selami nelpon, alhamdulillah rencangan abdi meryogekeun abdi ngirim barang ka Cijati. Akhirna abdi bergegas siap-siap. Pas abdi nuju berangkat saking kagiranganana abdi meh-mehan gebis di jalan gejlokan, tapi alhamdulillah masih kena di tang tayungan kene. Barang teh bade ngajajabkeun ka daerah Cianjur. Pas abdi melewati jalan pertigaan, abdi hilap deui, tapi nya kitu deui ngiringkeun insting jiwa lahawala. Saking kagiranganana simkuring hilap bahwa abdi teh gaduh SIM C. Singkat cariosan abdi entos nyanak paket di rencangan abdi. Akhirna abdi berangkat ke Cianjur. Jalan anu teu pernah dilalui ku simkuring, jalan anu pinuh kaendahan sareng keaslian alam. Ngadamel hate abdi teh waas ngahanyu saking ku indahna perjalanan di daerah Cianjur.
terus-terusan dina abi ngarasapi kaendahan alam aya di wilayah Cianjur. Penak di simkuring sareng pertigaan. Abi bingung jalan teh kedah ka mana. Akhirna abi teh tumaros kasih amang-amang anu entos di kebon. Pak, tumaros ari kasih jati teh kadenya. Mun belok di dieu di sakola anu handap. Oh, Biasa langsung ka itu menuju di jalan di Cicor. turun apanya? Tumaros alhamdulillah aya titik temuna nyaeta abi berangkat deui ke arah Cijati teh. Pasina perjalanan saking ku indahna abi kot waas deui ningali keindahan alam. Asa dina jero impian anu jauh ka mana-mana, anu teu apal daerahna di mana, anu can pernah simkuring menak jalan anu sakitu cedeum sareng seueur pepohonan. Pas dina perjalanan simkuring kajebak ku jalan anu dicor nya. Jadi abi kedah muter arah jalan alternatif. Guru ke Pasir Muncang berapa ya? Tapi tekan ya. Apakah Sejati Jambatan eta? Tararah. Setiap perjalanan jalan wilayah Cianjur teu sapenuhna sae, teu sapenuhna awon. Kadang menak jalan sae, teras jalan awon deui, sae deui awon deui. Pas saprak kitu simkuring anjog ka hiji perkampungan anu bener-bener indah. Indah teu aya deui iwati simkuring menak di Cianjur mah gitu, saking ku indahna eta alam. Didinya bumi sing garuncruk, paparean mejehna jadi, jalan anu dicornya sakitu endahna ngarasa ngimpi.